Perakan Muncang. Iya. Di YouTube kan. Udah Mukti. Kabupaten Cimahi. Oh. Ya nu nikahkeun saha? Oh iya diasup. Anu nikahkeun saha? Nani Ai Bapak Kosim. orang mana? Orang Limbangan. Orang Limangan. Tapi nya. Tonton Bu, kayak aya di YouTube nya Berjaya channel Bu. Tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Agus Baraya Channel. Hari ini saya meliput pernikahan adat Sunda di kampung terpencil, perjuangan pengantin Mapai Jalan Setapak dari kampung Cibaud ke kampung Perakan Muncang, sahabat. Mapai Jalan Setapak perjuangan sahabat. Ya nurul aini marhaban marhaban utina ata'an marhaban jamma al-fakhral mu'abad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban Jadal Husaini marhaban ya. Pelaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu. Cara selanjutnya penjarahan simbolis dari kedua mempelai. Paindan ka pihak calon pengantin pamagat margina Bapak lebih titiasa ka dieu kumargina saurate dina aya sesuatu dina administrasi anu acan lengkap dina perkawis nyata syarat persidangan anu insyaallah pinten ari dina acara secara pencatatan pinten keti bengker hari dina acara pernikahan mah secara agami insyaallah pinten kuring kuring bade dilaksanakeun anu bade disangakeun pinten dipandu nyata kupun adi pangresana ajengan hariri kanggo waktos sareng meja dibalikeun lah meja ieu kanggo akad. Tinggalin ya.
Lanjut akan pernikahannya. Melanjutkan ke akad pernikahan. Ini pengantinnya luar biasa cantik nih. Alhamdulillah alladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Itu tos itu pemegatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalian 5 gram dibayar kontak dari wabi nikahkan sareng kawinan neng non Juliani binti bapak kalian mas kalian kalau masih 5 gram dibayar pacar. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa barakatuh li syafati rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa bihi wa yukafi majidan ya rabbal alamin. Tiga tahan 1 Anu nikahkeun saha? Nani, Baik, Bapak Kosim, orang mana? orang Limbangan. Orang Limangan. Tebih nya. Tonton Bu, kayak aya di YouTube nya, Basmadaya channel Bu. Tonton. Ini kan ada Sunda di kampung terpencil ya. Lakinya deh, mau ganti baju. Kumbangnya simpan lah cukup. Asyik kemana? Cik lo cik
Assalamualaikum. Cek sep. Cek. Cek. Aja dikit. Oh iya. Cek cek cek. Hai hai. Tos. Cek. Opat. Sama deh. Nggak meleduk. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ageng na mari ditu, dacan mari dia nya, dacannya. Neng Noni dan juga Arya. Dulu punya negara rumah. Mama, ayo yang di atas lagi bangun lagunya. Biasa. Masih sesi pemotretan, sesi foto untuk keluarga besar kedua belah pihak tentunya. Ya. Simkuri pengen atas nama keluarga besar Bapak Ibu Bapak Kosim punten. Sekarang Ibu Nani pengen tina dua kalian 1 tahun katengker simkuri gede pengen teteh namanya udah disawer teh. Oh pokoknya ya deh hapunten kalimat nih pengen enak kalau dehnya ayah ya teh pengen orang saya kedik di guarnya ya teh kumargi saya kan di Kalimangan soalnya teh duduk dadak tapi mah pesen ke simkuring aku tinggal ke dina gimana duka ke dina mah pokoknya mah syaratnya asal ke di bakal sore sina teteh. ya pengen aya atuh selasa amin kami nyunkeun heula pengen kangge ngawur sakedik deui mamah duaan dina artos sareng permen teh aduh artos teh rezeki hadiahnya hadiah A64 hadiah non salira duaan pengen kami gaduh rezeki nu langkung sing emut kanu teu aya dina artos eta pengen ari artos permen amis sing amis budi kasih saha pengen budi parane nu kami saya budi kasih saha anu bakal kecelakaan sepupu duaannya cenah ditungi kata ibunya intina di mana we salira tidak duaan dicanak antara pilihnya di mana we minta umat budi parane sama katanya intinya gitu salajengna ya koneng teh wajib ngamasangkan nya gitunya sapalihna urang garap teh kayak gitu bangga urang kawitan Bismillahirrahmanirrahim sifat murah rohim sifat asih Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cumbuk waktu rahayu Wajib mustahil hingga masa utama sesuai sarang hari dompet
Mangga diawurkeun bismillahirrahmanirrahim. Darurat ya, memang bukan masalah duduk dadak, kayak pengawartosan tadi pamitan hanya nak Cibaku, di oke, dia pamitan mau digantos yang punya wiosnya kalau syarat. Kami ayam nyumbangkan plastik itu, kami ayam nyumbangkan plastik bodas. Beli agak cerot. Kita yang melakukan di Nahartos, hanya penting turunan. Karena di dalam bukan sindikasinan turunan anu sami anu dalam kawitan bawah kemudian bawahnya kurang pincak di bukan seperti kanan dekat tubuh. Kamu wangi masih akan bukan kosong ini. Aku tanya di nomor jempolnya. Mohon atas yang masihan mereka nih. Sok dirampang kan doa. Sejak hiji bukan abang karena hiji 2 kilo. Dipastikan kena ngerebucat. Bucat, agak cerot. Bukan nih, kayak saya ini aku mengawitan, bapak sudah mengawitan, aku cari dewasa kami atasnya dewasanya gadisnya hanyir pilih kusireun ulah ku spray aya tisu basah ya namanya di apne so terus diwasuna terus sokannya dengan wajib wujud bapak tidak anu ngawitan yang jantung caroge tos nenek tos bisa F dilap atau dilap katanya supados tahanyir kekusireum mangga di tos kakian deui bade ku apa itu nih punya lila ini malu-malu kucing ini kabitanya ya abi Korea kabita aku Korea hari aja kamu sudah cuma
Ieu teh aku peringatosan si Adi Sapatu teh sasarengan sareng saha anu ngariasna. Dina rias. Alhamdulillah ya sakepan sing kuring di dia aduh alhamdulillah meninggal rilis kieu nya Mantap kan sih ya. Pokoknya kalau Dina rias banyak saya dua dua-duanya kebetulan Cibatu Sagar Utara. aya dua pokoknya aku. Iya aya karupat. Ya karupat teh dina hartos hawa nafsu. Biasa nama aya di istri. Urang dulu kuning sang kuaak sok tongeng. Nanti. Nanti tongeng kan? Di tongeng balik. Oh, sok atuh. Ulah kali tunggal tongeng. Iya mah merek karupatna. Sok dulu. Salam bangkeun naon cenah teh. Mangkeun hawa nafsu. Marah. Tapi silakan betanya. Aduh korek, cina badak dina aku tuh. Kayak kami ku gentong Tadi nama pada ku enak ngopi makom. Neng, korek nih pasti kenal. Keduaan, sok lalopkeun sanes teh mau wios ku abi. Lalopkeun keduaan. Cos. Kaluarkeun deui. Handapkeun deui. Caina saonyelnya, kaluarkeun deui handapkeun. Ai meneng kitu mah ai cai. Kasir lah Tinggal baseuh teu. Ya basuh atuh. Basuh cenah. Sok atuh potongkeun ayeuna. Potongkeun berduaan. Rek. Kita wujud cenah di Chandra Raden. Iya. Potongkeun ya, potongkeun nya. Da kuat. Nah gitu. Dialungkeun kade lalaunan dipiceun. Ka belakang. Tong ditinggal deui. Lu. 1 2. Lu. Iya. Lu. Dilajeng pengintannya apepet. Cepengan heula. Ieu teh aya Luas. ayah lekan aku toong umur dua sawinya toong aya bolongan toong aya saha kuning Saha dian teh saha cenah ada saha suami abi kade kasep cobi taong deui sekali deui tah neng teh ulah duikeun ka tuang taong kanu sanes deui cuma adian saja seorang cobi adian adianeun cenah taong asa adian iya sangat neng teh bojo gelis bojo aya nama tos halal dina wujud pengennya hartos tadi sore aku ulah mareret sawe di luar ternyata paninggal salira menghiji neng bade ada sami di luar sudah anu geulis anu kasep langkung-langkungnya tapi pengen kedah naon dina mana sare motan teh mung caroge atuh tu bojo hidupnya ejak tos ayeuna urang hiji deui aku kumaha eta ieu keni dina wujud ayeuna ngabuktos ngabentukna sae nya ngabentuk pareposa tapi engke pami dipepeskeun hancur kira ku salira ayeuna teu lebar wargi aa neng ngabelaan nuju repot sarumping ngabelaan tidak duaannya ngabajakeun ngadukung lain tina nah kitu ngadoakeun sareng rezekina sareng sumpingna sareng sagala rupina ngabelaan kanggo ngabuktoseun kanya tidak duaan piraku bade diancurkeun panginten din hartos ge kataina pamiamelan teh badan nya tong digampil getah sarupakeun sepuh mah ulah babarian lah pokona mah intina mah badan dan pentingnya gitu pengalaman tina nu artos curhat tapi enten pupuskeun keduaannya cobi ieu mah taya nu panjang nanya wios aya kami contoh kayak gitu moal wios canak naon ada bakal pupuskeun moal canaknya salah sahiji sok aya siap dipupuskeun menten urang etang dina tilu kaluhurkeun katengahkeun diolkeun sae goyang ada ditungkeun kitu atuh we namina ge ngawitan goyang ya pasti da masina nu geus biasa kitu atuh sok katengah geolkeun ditungkeun kumaha teh kaluhurkeun deui atuh yos katengahkeun dijeretkeun hawatos sok Can teh heula ieu can masih apa lah cenah sok bismillahirrahmanirrahim dijeretkeun tuh kan sok neng canak salah sahiji neng taya nu bolong wios ieu canak naon ieu sok acungkeun sing acungkeun cenah acungkeun deui tos
Ibu bapak perhatosan neng noni Kaluhurkeun jalan neng kaluhurkeun. ibu bapak perhatosan Kumaha cenah? sampean caroge abdi teh sagong kieu Ya. ngadawuh nu bolong Moalnya teh jantan biasanya Jangan pasaran. serius. Dilajeng acara siraman. siraman mah Siraman asal sungkeman maksana. Hadir siraman tapi teh hapunten. Dicana panten. Ya bade diba kana teh udah kamari nya. Ieu panginten nyuhkeun dibersihan kanggo ka tim pembersih. panitia Ya, tos. Iya nih inung anu ngandung bapak anu ngayuga. Tidak kedah emut sama juangkeun hidup. Ieu anu disebutkeun anu meladi anu juangkeun sadar kita bagian hidup. Anu disebutkeun pahlawan. Pahlawan anu hidup tua. Nyata inung sambat. Disuhkeun doa. Anu juangkeun inung. Mangga sungguh. Saat-saat pegat pengantin biar rumah tangga api pinang seru kabaca hapunten api gelar kalambing bumi kaingat yang muncul abdi mung tiasa nyesakeun ka mama moal aya babandingan kanya mama ka abdi moal aya tiasa ngukur ka dia kanya mama ka abdi bade nuhunkeun we sarembaan pamugi rumah tangga abdi sing pinangisan kabacaan pamugi tanggal darah sing hontau geus kesehatan pada dewa babakti hidup di banda tata keraman yang aja pikir mama caan bulan hujan disuhunkeun galah teu disuhunkeun mama hari pertama mama berada di kesehatan pamugi tanggal darajat si hontau beda maka disuruh panitan pananganan disuruh maka ditantu keturutkan doa kami jantan putra perempuan wah ayah bapak dengan kami ini kan jantan anak maka cekapin maka syukur mama bismillahirrahmanirrahim Widian abdi kamu miring mitanya akad tuang putra Widian abdi kamu mitanya akad tuang putra insya Allah abdi bade tumusan tumut ka anjeun abdi bade milaan mitanya akad tuang putra Widian abdi mangga paparin doa kalau abdi doaan kami germatan di abdi doaan seperti nabi tapi abdi tidak keluarga mama tidak ada kebiasaan keluarga mama arahkan abdi karena jalan ke saya kalau sudah ditanya arahkan abdi karena jalan ke saya satu ada sama kebiasaan keluarga angkan putranya mama ya tong disaha-saha pengintan
memperjuangkan abdi melaan duk hulu pet nyawa melaan sanes kanten koyong-koyong abdi atur Bapak abdi oge bade nyungkeun widi sareng doa ka Bapak pamugi sanes kanten rumah tangga abdi dia pilihan abdi sing diwidian ku Bapak geus resep abdi teh teuing cetutin sederhana hujan disuhurkeun ku Bapak tangtos ya ku adi doaan didoakeun dihapunten sareng kalepatan kita anggun si Bapak keun hapunten sok pilih dina sanes kanten kahoyong atanapi sagala kayang hidup acan kacumponan ku Bapak beral geus kasep anaki pamugi tangkal daraja si tahun taal ku hidup tua mangga disumpah doa anak kana jantung hidung bapana bismillahirrahmanirrahim Allahumma firli wali walidayya wa rahmatullah wa sakit wal aya anak nu beunghar mata teteh papadon ka hidup wal aya anak nu beunghar kolot masih hidup ayeuna aya nu nyangki kade tong hilap ka asal tong hilap ka ngamigitan mah digentos ka Bapak mertua sungkem Bapak angken abdi putra arahkeun abdi painten rumaos nembe ngalengkah ieu dina rumah tangga arahkeun abdi kana jalan kasaya abdi nyuhkeun widi pamugi di rumah tangga abdi sing pinanggi sareng kabagjaan pamugi kasayang sing tiasa kuhon taal ku abdi doaan beral gelis kasep anak nitip anak Bapak kahidap omat pupusti rasa ati hanggang tina pasir kada sabab rumah tangga pirung goda sareng cobaan nitip gelis anak pamugi tangkal daraja si kawan tahu betul mangga cikapen bisul tuang putra sanu tenyaahnya sepuh ka anak istri enggan dititip enggak Bapak punten aan calik ka mana ayeuna wah gitu kumaha bade di podcast sok daku aa neng ka aa kapunten kitu aa moal nyengeyeng kitu wae kitu neng kitu daku sesah sungkem gelis bismillahirrahmanirrahim gelis neng moni ayeuna mah salira konstruksi jantan bojo aa kayu urang sasarangan pentennya urang ngajalankeun rumah tangga pamugi rumah tangga urang sing pinanggi sareng kabagjaan kayu urang sasarangan silipikanya urang sasarangan sauyunan ngajalankeun bahtera rumah tangga urang payunan salaruting kedua disun pengen panangan disun taarna pengen datos resmi itu tak-takna dicepeng sun tahan cis jomblo anak habita saha pepet baru-baru lagi lah tuh milanian jodoh Pak pepet ada kalius cekap penten yang mengacali penten disimkuring atas nami pun nung sareng pepet penten hapunten anu sakit hapunten anu kasuhun penten sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.